Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawarigi ganja-ganja balarea kumaha dararamang sadayana nu teu damang sing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Haturan baraya kaum dangu tepang dangu deui sareng sim kuring Kisukma alias Mang Maman ti Lemah Cai Kampung Sukatengah. Hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa katiga bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Urang bacakeun baraya saum dangu anu parantos ngintunkeun komentar dina kolom komentar aya ti Ibu Atanapi Ete Sri Nuryani Kuningan selalu hadir siap atur nuhun barantos hadirna dina channel ieu channel Mang Maman. Teras deui aya ti Ibu Atanapi Eteh Bunda Leni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subang hadir wilujeng sonten. Alhamdulillah parantos hadirna wilujeng sonten oge atuh wilujeng dinten ayeuna. Teras deui aya ti Kang Rasna Wijaya tepuguh tamatna nya tepuguh tamatna da teu acan rengse lami keneh ieu teh lalampahanana anu dina wali wisbodas mah. Teras deui aya ti Kang Baban Irwansyah Setia Manco siap hatur nuhun Setia Mancona. Teras deui aya ti Ibu Atanapi Eteh Iis Yuliani hadir manco siap atur nuhun barantos hadir jeung mancona. Teras deui aya ti Ibu Atanapi Eteh Neneng Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciamis Utara hadir siap hatur nuhun parantos hadirna dina channel Carurang Sunda. Urang teraskeun deui baraya sadayana kaum dangu hanca anu kiwari katunda nya tiasa ngadongeng ayeuna mah munca ayeuna teh keur jag-jag waringkas. Mang Maman teh urang teraskeun deui hanca anu kiwari teh kalayan judul Bentang Pasar anu digarang ku Bapak Kasukarna anu diropea deui ku sim kuring. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos ayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mahanca sim kuring kiwari teh panon poe nyerelek luhur manena kagara tepi ka tungtung kulon kalereun lapang udara terus nanyakeun kampung Cibogo kanu ngaliwat nu ditanya nunjuk kagumplukan lembur belah di kaler. Atuh Neng Rukmini lempang deui mapai-mapai sawah geus ngaliwat pasawahan manggi kebon salak lega pisan buahna leubet ngagarunduk jeroeun cucuk malah nu geus kolot pisan mah ngagaloler dina taneuh. Paparengan harita lar aya nu ngaliwat. Terus ku Neng Rukmini ditanya, "Bu, dupi ieu kebon salak teh kagungan saha?" Nu ditanya ngarandeug terus ngajawab, "Kagunganana juragan cucu."
Di mana bumina juragan cucu teh? Tu geuning katinggal bumina nu pangageungna. Nuhun Bu. Ceuk Neng Rukmini bari leumpang deui. Barang nepi terus pupuntenan. Di jero aya nu norojol, awewe geus kolot bari nanya. Mangalinggi, mereka saha? Bari bar ngamparkeun samak. Ari Neng Rukmini jeung si Inem gek dariuk. Dupi cucu aya Bu. Cucu? Tetakolot teh ngahuleng. Sumuhun, sanes ieu bumina teh. Ceuk Neng Rukmini rada teu geunah rasa. Laras ieu bumina mah nanging datos lami ngantunkeunana ieu lembur teh. Duka ka mana? Rupina mah milari landong. Na teu damang anjeunna teh Bu. Naon panyawatna? Neng Rukmini reuwaseun. Rupina mah kabungbuleungan da ngaranggeui wae. Saur Jai mah katara panyakitna teh basa wangsul nyambungan kanu ngawinkeun. Ari pek kabogohna cenah nu ngawinkeun teh atuh breuk wae gering ripuh lila pisan. Ari geus jag-jag pupulih ka ibu rek nyabasa kaparan-paran cenah. Dupi Jai di mana Bu? Ceuk Neng Rukmini cipanona geus mimiti nyalang kerung. Jai oge nyakit tu deui. Cucu indit manehna ngaleos. Wartosna mah jadi tentara Nippon cenah. Upami teu lepat mah nu disebut heiho tea. Jawab Pribumi bari teu weleh heran. Pedah tatamu si garek ceurik atuh terus ditanya deui. Dupi aneng saha? Abdi Rukmini Bu. Jawabna bari teu kuat nahan piceurikeun. Rukmini, paingan atuh. Paingan kumaha Bu? Rupina cucu teh bendu ka abdi pangintennya. Ceuk Neng Rukmini bari ingsrek-ingsrekan. Pantes alo ibu kabungbuleungan teu kitu geulisna geuning. Mun hanjakal urang kota mah kageulisan teh sok dipake pakarang pikeun nyiksa nu tanpa dosa. Ceuk Pribumi semu cua. Si horeng bibina cucu manehna teh. Tobat ibu. Abdi teu rumaos nyiksa tuang putra. Malah sayaktos nama jadi korban anu leuwih abot batan tuang putra. Ceuk Neng Rukmini ngabela dirina bari ceurik. Bibina cucu lain karunyaeun kanu ceurik teh, tapi kalah ambeukeun. Ceuk hatena pangalo aing apruk-aprukan teh lantaran ieu awewe. Terus lanceukna maot. Akibatnya ka anak anu kaleleban ku ieu awewe deui. Atuh huntuna ti kereukeut kok ngomong. Mangsa bodoh rek kitu rek kieu oge ajang-ajangna. Ayeuna mah ibu ngarti nu kieu geuning nu ngaruksa kulawarga ibu teh. Aduh, ampun ibu. Ceuk Neng Rukmini bari ngarontok ka bibina cucu segeruk ceurik. Bibi cucu dirontok teh ngeujat leos asup ka jero imah. Teu lila bijil deui bari mawa cepuk lung dialungkeun kana lahunan Neng Rukmini bari ngomong. Tah, ngan sakitu pihapean budak teh. Kop bawa, jung geura balik ka ditu. Bari ngomongna bari ngaleos deui asup ka imah. Gebrug bantona dipeundeutkeun. Neng Rukmini ngingehak ceurik bari ngegelan tungtung bajuna. Gap eta cepuk teh dicokot, berai dibuka. Haribreh teh sapu tangan jeung surat saceuwir.
Terus suratna dibaca. Katur Neng Rukmini nu sae budi sareng hormat Neng sameme miyos engkang kantos talata heula kapun bibi upami aneng sumping ka dieu supados ieu saputangan dipasihkeun margi ieu saputangan teh tilas dianggo nyusutan reuha kagungan aneng anu lamokot dina pipi angkang manganyangakeun reuhak ti Neng kedah uih deui kanu kagunganana. Hormat engkang cucu. Guak Neng Rukmini ceurik ngabangingik terus nyuuh kana palupuh ku si Inem diupah ape saenggeus leler terus diajak balik. Ari bibina cucu ngadenge nu ceurik teh kalah ngajebian. Badalohor Neng Rukmini karek datang ka imahana geblug mebeutkeun maneh kana ranjang sirahna karasa ting arengab kawas rieuit jangar awakna nyebret panas. Di harita breuk Neng Rukmini gering ripuh awakna nu ngarisi teh ayeuna tinggal tulang jeung kulit bae. Ari nu ngurusna kapaksa si Inem bae pagilir sareng ibuna da ku anom didin mah di deuketan oge embungeun. Hate ibuna ngarakacak nempo kaayaan anakna kitu teh sok sieun kumaha onam. Saban peuting sok cunggelik maturan nu gering bari ditatap diusap kawas deudeuh pisan. Tungtungna kawas sanasib sareng ramana cucu da breuk ibu Neng Rukmini teu damang ngadadak malah teu mangkuk 3 dinten terus pupus ngantunkeun putrana nu dipikadeudeuh. Geus aya tauna kakara Neng Rukmini engkeut-engkeut rada jagjag awakna pulih deui tapi tetep wae jeung salakina mah teu hade. Kaayaan ekonomi waktu harita kacida matak sedihna loba pisan rakyat anu kalaparan dahar hese pake rajet. Untung keneh harita mah lamun urang masih bisa dahar sangu da kalolobaanana mah dahar teh sok jeung ojeg. Ari pakean jauh pisan jeung zaman ayeuna mah. Waktu harita mah lamun urang make setelan tina kaen kamhar teh geus pangakangna. Sabab marake calana kadut geus teu araneh. Itu deui awewe ting gareyebeud make samping tina karet lamun kahujanan rapet itu deui kakesangan sarua keneh napel. Kutan kieu karasana ari dijajah Ceuk geurentes haratena. Keur kurang dahar hese pake teh yo deui diuber ku komico nyaeta RT daya parentah kudu indit ka anu cenah jadi romusa nugaran gunung nyieun guha-guha jeung sajabana bari teu diburuhan. Urang kampung ngaharegung ngadadak loba nu busung beuteungna nyempluk bitisna bareuh biri-biri. Leheung urang kotangan ukur begang lantaran saban poe dibere pembagian beas murah sapoe sajiwa saparapat letter. Sanajan da ini pon bisa ngolona mana rakyat moal bisa ditutupan.
Maranehna ngartieun yen Nippon teh ngan ngolo wungkul. Geus tetela barang beak dahareun eueuh teh diangkutan ka nagarana keur kapentingan maranehna. Tungtungna loba pamuda anu arinsap yen lemah caina diranjah deungeun nya timbul tina hatena hayang jadi prajurit anu tangguh keur ngabela lemah cai. Ki harita loba pamuda narima uwaran ti para pamimpinna supaya ngagembleng jiwa ragana jadi petah Seinendan kaibonan jeung sajabana. Malah cucu oge nu harita nganjrek di kampung Dungus Cariang Desa Andir. Boga pikiran hayang jadi Seinendan jeung mikiran pamajikan batur mah cenah mending berjuang atuh geblus jadi Seinendan mangkuk sababara lilana manehna jadi pemimpin ti eta desa. Sarta terus saban poe latihan kamiliteran ngegembleng para pamuda. Hari bala tentara da ini pon harita keur meujeuna rame tarung marebutkeun umur. Malah baladna kaseret di pangkalan-pangkalanana ku tentara sakutu. Nu akhirna sanggeus Amerika Serikat ngaragrageun bom atomna nu mimiti di Hiroshima, terus nu kadua kali di Nagasaki nya terus serah bongkokan kira-kira tanggal 15 Agustus 1845. Sanajan Nippon diurang ngabuni-buni yen manehna geus keok perangna ngalawan sakutu, tapi ceuli para pemimpin Indonesia sareukeut nya ngayakeun babadamian. Buahna babadamian celeungkeung bangsa Indonesia ngambarkeun proklamasi ka saluruh dunya nu diwakilan ku Soekarno hatta dina tanggal 17 Agustus 1845. Atubreng rakyat Bandung sabilulungan ngalucutan senjatana da ini pon, tapi teu henteuna pecenghul tentara sakutu daratang deui. Ti ditu mah cenah rek mereskeun tentara da ini pon nu geus serah bongkokan bari ngararad pakarangna. Atuh rakyat Bandung anu diluluguan ku BKR anu angkena dirobah jadi TKR, TRI, TNI jeung laskar-laskar rakyat lainna ngadadak bolai ngarampas pakarangna tentara da ini pon teh lantaran kaganggu ku tentara Inggris eta gureka nu disebut RAPWI, Rescue Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internist. Eta lantaran daratangna teh bari ngaboncengkeun Walanda nu disebut NICA, Netherlands Indies Civil Affairs. Kermah di Bandung teh loba interniran Walanda nu geus barebas. Katurug-turug jol nika atuh terus bae sakomplotan mengaruhan RAPWI ger kaayaan beuki kacau. Loba pisan pertempuran di salalewek kota teh
mata-mata nika rendang. Anu pangseremna dina sagala pertempuran nyaeta api Angkatan Pemuda Indonesia keurmah senjatana lengkep, katurug-turug pamudana geus weureu kulatihan perang, atutang tuae nyong colang disagigireun laskar-laskar nu sejena teh. Tapi teu ku henteu lantaran api anu marekas besarna di lengkong wani teuing. Tepi ka poho di tata krama katentara anu resmi nyaeta TRI anu antukna mah dilucuti ku batur sorangan. Alusna cucu mah memeh dicangkalak manehna enggeus kaluar lantaran pacengkadan parebut paham jeung para pamimpin sejena nya ngelehan maneh eureun bus ka KPM kantor pembagian minyak. Harita Jenderal McDonald minta supaya Bandung dibagi dua ka Gubernur Jawa Barat. Ka Gubernur Jawa Barat belah kaler di kawasan Kurapui, hari belah kidul ku Indonesia. Tapi ancan oge aya jawaban naon-naon di pihak urang. Di daerah kaler nika geus ngacau nyulikan urang. Atuh ger wae tararung jeung para pemuda Indonesia nu aya di kaler eueuh eureuna. Lantaran beuki lila beuki marul wae tentara Inggris nyaeta gurega daratan bari ngaboncengkeun nikah jorojoy para pemuda Indonesia hayang megat rek ngancurkeun konvoi musuh. Nya harita dipegat di lelewek warung muncang nguriling nepi ka pengkolan Pokerweg. Ayeuna jalan Garuda malah kompi hiji di Batalion 2 Resimen Kota Bandung oge aya ngahadang. Badaya kaum dangu ari Jalan Raya Barat mah pinuh ku tatangkalan nu dituar dipalang-palangkeun di tengah jalan. Barang burudul konvoy ngaliwat, pajoang-pajoang darepang ngahep-hep, pajang iring-iringanana mobil teh, panjang iring-iringanana mobil teh, jeung rupa-rupa deui, aya jeep, perwagon, truk, jeung sajabana pinuh dieusikun tentara musuh. Teu lila derede di bedilan reg iring-iringan mobil eureun ger campuh silih bedil. Pemuda-pemuda Bandung bener-bener wanianana geus poho kana umur. Baraya sadayana kaum dangu malah cucu katempo ngabekaskeun pestolna sabaraha kali ka sajumlah tentara anu tiarap dina kolong mobil. Tapi kapelorna beak tapi can aya nu beunang. Nyel manehna nafsu gap ka nagaranat nu ngagawing dina beubeurna. Nyabut pena digegel manehna nangtung bari ngagorowok. Mereka Blower granat dibalerogkeun. Boledug bitu mobil musuh hancur bajalamana patulayah paraeh. Sajeroning cucu nangtung dor aya nu males ngabedil. Brek cucu depa halusna wae teu keuna barang reuk dipindo jeger sora pestol deukeut cucu
Golepak Inggris nurek nembak cucu teh ae. Selamat bung, cek Anom Didin bari nyamperkeun cucu sarta nyekel pistol para belum tak sangka anana musuh geus paraeh. Acan oge cucu ngajawab rek nganuhunkeun. Jogera aya tembakan, gulitik Anom Didin rubuh. Ter deui sora pistol jengkang gurka nu nembak Anom Didin nambru ngorowok aya nu nyalukan. Boro-boro coco, panggul ka dieu, heun musuh mah di dekeng. Cucu ngareret kanu ngagorowo. Horeng jai gening atuh rigidig Anom Didin dipanggul dibawa kanu aman deket jai. Anom Didin masih hirup dilahun ku cucu leungeunna dicekel ku jai. Manehna neuteup ka cucu bari ngahanju nyarita pegat-pegat. Oh, uring Didin di kapon anjem. Reg heula nyaritana eureun, reupeurem heula nahan ka nyeri, berai beunta deui. Miape ruk mini mereka bari ngeupeukeun leungeunna ngomongna teu kadenge ceklek maot. Innalillahi rojiun. Cucu jeung jai mane bareng bari papalong-balong lantaran teu nyangka nu maot teh salakina Neng Rukmini terus dipasrahkeun ka baturna. Ari nu tarung teu eureun-eureun tur terjeungting borobot lila burudul bala bantuan musuh di lapang udara andir daratang. Atuh kapaksa para pajuang teh malundur. Sajaroning mundur cucu nanya ka jai, "Hei, kamana wae di teangan teu kapanggih? Tangtu wae moal kapanggih. Tangaran abdi diganti jadi cucu. Jadi nu nyarebut teh Letnan Cucu di Batalion 2." Lumayan gening make jadi letnan sagala. Nya alhamdulillah. Randa meureun Neng Rukmini teh nya cu. Ingat keneh. Piraku make pohon aman. Jawab cucu ngahuleng. Mangka bieu salakina mihapekeun. Kumaha timbangan urang? Cucu teu nembalan. Jongjon wae leumpang. Teu mangkuk 10 poe ti harita. Komandan Tri Divisi 3 ngembarkeun yen pamarentahan jeung sakumna rakyat Bandung kudu buru-buru ninggalkeun kota lantaran kota Bandung rek dibeuleum diratakeun eujeng lemah. Atuh bring raya teh ngarungsi ngaleut ngangkeuy ngabandaleut bari ranggem barang bawa parabot dapur jeung tempat sare. Peuting eta kira pukul 8 bledug gadenge aya ledakan. Teu lila bledug deui di salalaweuk kota Bandung ting Jalegur. Bereh ka tembong seuneu ngabebela nanjeur ka langit. Sakuriling bungking pinuh ku seuneu mayak pa kawas sagara seuneu
Langit nu poek robah jadi hurung, semu beureum. Dipirig ku sora seuneu ting borobot, ting peleteh, ting beledug. Isukna rakyat masih ngabrul, rek ngarungsi meuntasan Citarum. Malah Neng Rukmini oge aya ngelek buntelan samak di eusi Anggel. Ari si Inem ranggem ku parabot dapur. Palabah bihebul derede digadenge sora bedil ti belah kaler. Si horeng mobil wajah nu ngabedilan teh keur nguber-nguber para pajuang. Atuh rakyat nu rek ngarungsi teh riab nyarumput heula, boka kebon, boka sawah. Malah Neng Rukmini di dapuran awi. Telila pecenghul tentara urang lengkep marawa bedil sarta sateling dipabarencaikeun. Neng Rukmini nyeblak nempo eta tentara teh. Pedah katempo aya cucu jeung Jai saged nyekel senjata siap arek tarung. Manehna ngarengha peureum bari ngomong dina hatena, Engkang, ieu abdi. keur kitu aya nu ngorosak. Atuh Neng Rukmini berai beunta. Si horeng tentara nu ngorosak teh marentah ka manehna supaya terus indit ninggalkeun eta tempat. Sameme indit Neng Rukmini nanya heula, Pak, dupi itu saha? Neng Rukmini nunjuk ka cucu. Oh, eta mah Komandan abdi, Letnan Cucu ti Batalion 2. Jawab nu ditanya samarukna ka Jai. Sabab Jai ngaranna geus dilandih jadi cucu. Waktu manehna asup jadi heiho. Terus wae tepi ka harita eueuh nu nyahoeun. Nuhun, Pak. Ceuk Neng Rukmini bari terus indit muru ka Ciwidey. Hari nu diupat cucu jeung Jai bari siap tempur harita ngarobrol. Jai, Pak Letnan, isukan mah kuring ngereka pintu pangalengan. Da kantor teh pindah ka dinya. Ayeuna milu ka dieu teh sambihan megat Neng Rukmini. Sugan panggih tapi eueuh geuning. Jai mesem bari omongna, hon wae atuh keun wae kapanggih oge. Asal ingat heula nu perlu mah. Beak minggu datang bulan, harita malam takbiran. Di saban lembur di Ciwidey, bedug nurugtug di Tarabe. Saban tajug kadenge nu takbiran, sorana hawar-hawar kabawa angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Neng Rukmini ngalehe dina samak saheulai pikirna kumalayang inget ka cucu. Digigireunana diuk si Inem. Keur jongjon ngalamun ngadenge di luar recok nu ngadarongeng yen tadi aya pertempuran nu rongkah di Ciliung Cat.
nupang seremna di Ciherang Banjaran serta aya ratusna tentara nu maraot. Malah di Ciherang mah Letnan Cucu jeung 2 regu anak buahna hancur lebur, teu aya nu mangga pulia, kabeh perlaya ngababatang pasolengkrah di sawah. Sabab tentara musuh ngaburusut loba teuing leuwih ti sabatalyon. Ngadenge kitu Neng Rukmini norojol kaluar, hari weus nanya, Saha pa nu gugur teh? Letnan Cucu ku kupingan teh. Cemunyi, rayona oge nembe kaangkat bieu di Candaka Citere. Wah, Letnan Cucu mah benar-benar pahlawana teh. Anjeunna nuju nyeko disangkana musuh nu norobos teh saeutik. Ari gok teh mani uteuy leuwih ti sabatalyon. Anjeunna kaparago terus ditembakan ku musuh. Nya harita ngalawan ger atuh tarung rame pisan. Anjeunna dibantu ku TRI KA, tapi tetep wae lain tandingna. Sanggeus beakeun peluru, anjeunna nyumput di gardu listrik. Barang rob tentara Walanda kadinya gajleng luncat bari nyabut balati, ger ngamuk nguak ngawik. Loba peujit Walanda budal badil nu paragat pasolengkrah. Barang anjeunna seep tanaga kakara beunang kagebug ku popor badil, da teu wanieu nembak Walanda teh. Sieunneun peluru nyasab ka baturna meureun, terus wae direecah. Geus maot teh darupina oge pangling, letah ngelel sirah eumeur, ramona diteuk-teuk ngarah alina meureun. Ceuk nu ngaradongeng bari pepeta. Neng Rukmini meungpeunan maneh ku leungeunna, bus asup deui ka imah, leng katureleungan, soloyong gabrug ngarontok si inem bari ceurik ngabangingik. Isu keneh Neng Rukmini geus hudang panon carindul balas ceurik. Maksudna harita rek pindah ka Cicalengka bari rek nyakar kuburan Cucu. Saja jalan jeroning nikreuh Cipanona mah teu saat-saat hariras ku nasib dirina. Cisondari geus kaliwat terus nanjak ka Gambung, turun gunung unggah gunung teh sanyana. Pada asar karek tepi ka Pangalengan, tapi teu eureun terus wae ka Citere rek nanyakeun kuburanana Cucu. Di Citere meunang katerangan di kuburna teh di Sukamenak cenah. Atuh terus lumampah deui ngajugjug Sukamenak. Barang tepi bre teh kuburan anyar leuwih ti 50 ngajajar. Taneuna baraseuh keneh. Terus mapai-mapai tutunggul neangan Cucu. Ari gok teh kumanehna kabaca, Tempat istirahatna Letnan Cucu Batalion 2. atuh heureuy ngadadak pias. Wirna nu ngagaleter digegel, tuurna nu nyorocot breuk deku. Bari reumbai cimata sasambat jeroning hate, Engkang, ya abdi nu geulis, saha nu kedah dituturkeun ku abdi. Duh, engkang. segeruk ceurik ka nyenyerian.
Ku si Inem buru-buru dicekel leungeunna terus ditangtungkeun. Bade diajak indit geus tereh burit cenah urang neangan tempat keur mondok. Sanajan eueuh tangan pangawasa, Neng Rukmini nangtung terus indit bari nyusutan Cipanon. Leumpangna kokoleangan laun pisan. Geus burit karek nepi ka pintu, si Inem ninggali truk pinuh ku jalma. Terus manehna nyampeurkeun supir, ok nanya, Pak, ieu teh bade ka mana? "Ka Garut Nyai, rek milu." Bade Pak, namung idunungan abdi udur tiasa dipayun. Bisa saurang mah. Lantaran saurang deui mah gunungan Bapa, bus atuh, ceuk supir bari mukakeun panto. Bus Neng Rukmini asup diuk di hareup. Hari si Inem naek di tukang. Teu lila pecenghul aya lalaki saurang dina cangkengna ngagaplok pestol. Nyampeurkeun eta truk bari ngomong kanu tarumpak, "Sariap," cenah. Si Inem ngareunjag lantaran lalaki nu make pestol teh geuning cucu. Nah, ari nu maot cucu mana? Ceuk garentes hatena bari gegedoran mobil luhureunana Neng Rukmini sarta ngagorowok, Neng, aya juragan cucu, enggal keluar. Neng Rukmini ngaranjug terus bijil. Harigok teh buah hatena, Engkang. ngomongna bari ngarangkul. Ku cucu ditungtun terus dibawa diuk deket supir. Gerung truk maju. Sajajalan eueuh nu ngomong baralem wae atuh Neng Rukmini boga rasa yen sikep cucu teh api lain ayeuna mah. Cacakan aya tauna teu panggih, teu sonoeun jigana teh. Jeung sanyana deui pikeun cucu mah hanjakal make papanggih teh. Teu disambat salah da kudu silih tulungan. Komo deui waktu revolusi mah hari dikawin embung da geus randa sebel cenah urut batur. Sedeng manehna masih murni bujang keneh. Tengah peuting truk karek datang ka Garut. Terus nu tumpakna tarurun. Cucu langsung ke kamar tamu tempat sare manehna ari ka Garut bari ngajak Neng Rukmini jeung si Inem. Barang bus Neng Rukmini jeung si Inem dariuk dina kursi, kitu deui cucu gek deui diuk nyang hareup ka Neng Rukmini. Tapi baralem wae kawas papanggih jeung musuh, buktina papalong-palong. Ku Neng Rukmini kasurti yen cucu teh geus teu bogohkeun ayeuna mah. Kaciri waktu dina truk oge geus api lain. Kacida manehna atoheunana waktu panggih mah. Tapi ayeuna karasa kabunga teh jadi kanang salaan anu taya pitandingeunana. Cipanona merebeuy teu karasa segeruk teu pupuguh ceurik bari ngomong ka si Inem, bilih ngarepotkeun di dieu mah.
Wahyu urang neangan pemondokan. Engkang nuhun abdi dicandak dugi ka dieu. Cek Neng Rukmini bari inghak ing ahakan nyokot buntelan rek indit deui. Bade ka mana? Papan teu aya jujugeun sanes? Ku cucu di halangan. Sumuhun, teu aya jugjugeun. Salaki maot buah hate teu malire. Jawabna bari nyusutan Cipanon. Nuhun, geuning tiasa cara lais jungkir balik. Ari kangkang nyebat buah hate, ari nikahna ka batur. Leres abdi nikah ka batur, tapi jasmani sareng rohani abdi engkang nu gaduh. Abdi teu aya sir saeutik oge ka salaki teh. Raga abdi teu karagap satoel oge. Masih bersih jiwa raga abdi teh engkang. Tapi sesah ngebuktikeunana nya Neng. Mari engkang mah teu nyaksian. Jawab cucu tenang. Nyel Neng Rukmini bendu. Terus nyokot cepuk dina buntelanana. Sapu tangan ti jero cepuk dikaluarkeun. Engkang, saban dinten ieu sapu tangan dicium ku abdi. Hitung-hitung nada pangampura ka engkang. Wireh abdi tos ngaludahan ka pipi engkang. Padahal abdi oge teu sadar nuju ka talimbeng ku pamake batur. Kacinta abdi, kasatiaan abdi ka engkang dugi ka ayeuna masih tetep kajaga. Sareng bade dijaga kanggo saterasna. Hanas engkang pada Robi eta mah urusan engkang. Mangga engkang ieu abdi nyanggakeun sapu tangan. Asalna kagungan engkang kedah balik deui ka engkang. Abdi mah bade miyos. Bade nuturkeun indung suku. Ceuk Neng Rukmini bari cerik deui, malah ngomongna oge ampir teu laju. Sajero nampanan sapu tangan teh Cipanona mah geus gembeng ampir teu ka Bandung. Ok cucu nembalan, sapu tangan engkang geus kapimilik deui ku engkang. Tapi Neng Rukmini buah hate engkang can kapimilik. Neng Rukmini ngaranjuk terus cengkat bari neuteub. Atuprok sinar panonna paamprok. Pada seukeut sarta pada gembeng ku Cipanon. Gabrug silih rangkul soneun pisan. Paungku-ungku ting salegeruk. Alhamdulillah, Ceuk si Inem bari peureum terus ngalenggak bakat ku atoh. Tadina mah hariwang sieun cucu teu daek beda geus randa. Padahal randa naon cenah nu disebutna ari nu teu hade teh. Nu paungku-ungku kumanehna diteuteup. Ras wae inget kajai waktu lalajo wayang di alun-alun. jigana wali hakim teh kajadian. Ceuk geurentes hatena. Sanggeus seubeuh sesonoan. Si Inem dititah sare dina ranjang tempatna cucu. Da manehna mah rek ngobrol cenah tepi ka isuk-isuk. Jeung Neng Rukmini hayang pada nyaho lalakonna. Sajeroning ngagoler dina ranjang, panonna si Inem peureum hayam nempokeun dununganana nu keur sawala. Kabireungeuh kumanehna. Sakapeung panon dununganana
nyalang krungku picerikeun. Sakapung sakapeung pacekal sekeleungeun ari nempo ka kolong meja suku dununganana paadeg. Si inem imut reup manehna sare. Aluy, aluy. Waktusna digabujeng. Aduh, aduh, baraya. Waktosna parantosep. Jauh urang Dunda. Enjing urang teraskeun deui dongeng teh parantos tamat. Enjing urang lajengkeun deui kanu sejena. Hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika pingahan anu atos salas reb jeung anu atos satia dina channel Simkuring. Ongila boge gabaraya sadayana anu alanyar pisan disasrebeula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngaraterangkan abag-bagan carita salajengna anu ku Mang Maman diupload dina YouTube. Sakitu wae di Simkuring teh. Hapunten atuh tina kalelepatana, kakiranganana jeung kaluluputanana. Mugia pangampura disadayana dihapunten. Sakitu wae cag dugi ka enjing urang terasikeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.